ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing can datang berarti ilmuna can datang dahar mang nu ngaturna Allah lain urang minuman nu ngaturna Allah lain urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing urusan rezeki aing nu ngatur ulah sok milu-milu urusan aing sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu aing urusan sia teu dilaksanakeun tolol sia urang lamun dikitu-kitu di akhirat je maju geus rarasaan teh rarasaan aing neraka geus boga nya ge rarasaan asana sabaraha taun dia hirup di dunia 60 pakai naon lolobana hirup di dunia dagang hasil dagangna gemeli sawah hasil sawahna pakai kawin gagaraon cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo Malik cek malaikat Zabania Malik ya hiji ya mangsa urang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa eutik jasa ngan lebaran doang lolobana sia dagang we dagang pandagang mah urusan eta mah rizki urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha teh setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah ai urusan